Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng deui sareng abdi Desy Nabila. Dina warta nu bade dirapindangkeun nyaeta tanah longsor di Pujang Kondang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Pemirsa, nyanggakeun warta salengkapna. Pamirsa sadaya rupina ngan sakitu warta anu parantos biasa didugikeun ku simkuring mugia manfaat wilujeng patepang deui di lain waktos. Simkuring Nadesya Nabila pamit mundur hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.